sholat babarengan, ulah sholat iman, salagi ayam mesti iman, di bumi atau wasiman, ayo urang berjamaah, ayo urang berjamaah sholat, sholat wajib ulang kaliwat, manawi ibadah urang, ditampi kudu kawasan. Jaguting suanteun adan di masjid tiga ketian, sing goreng geuning ngawartosan, ngajak sholat babarengan, kakuting suan
Astaghfirullah minal khotoya. Hirup di dunia ukur membara, harta jeung anak fitnah nu aya. Kuatkeun iman, tingkatkeun takwa, sangkan salamet di akhir jaga, sangkan salamet di akhir jaga. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Lobakeun pisan mieling mati, sabab eta teh datangna pasti. Nyawa dipundut Rabbul Izzati, mangka dihirup sing ati-ati, mangka dihirup sing ati-ati. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Datangna ajal diri sumera, nyawa jeung jasad tuluy papisah. Anak kulawarga
الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا sanajan hirup gersuka bunga sehingga diri oh ibadah nurutkeun hawa saraka datang Ijroil bisa ingkar datang Ijroil bisa ingkar astagfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khotoya datang di kubur teh hirup deui mukar jeung nakir nu ngadili waktu harita lisan dikunci jasad ngajawab urjadi saksi jasad ngajawab urjadi saksi astagfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khotoya umur manusia bakal ditanya kawit lahirna dugi ka mautna waktu ngorana waktu sehatna peta sadaya bakal diperiksa eta sadaya bakal diperiksa Ari hirup nu ayeuna moal bakal salingara upami seep watuna disebut maut ngarana upami seep watuna disebut maut ngarana disebut maut teh pisah diragakan hal
arwah najan jalma gagal rongsan giginya mah kudu pasang najan jalma gagal rongsan giginya mah kudu pasang sabada arwah kahuat di tengah imah ngagelar kula warga Cikalewat bari cerik kumantungan kula warga nyecerikan si bayi di marang dia terus dibungkus ku kafan geus beres disarolatan terus dibungkus ku kafan geus beres disarolatan mayit nu meunang bedol ucap tangga di daroton dibawa gasaran kedong ku hirup ukur barengong dibawa gasaran kedong ku hirup ukur barengong sabab maut eta lawan kabeh jalma bakal nyorang di ayeuna kudu terang naon nu bakal kasorang di ruang hutan beureum di hidat teuleum anu bilantung jeung sireum urinyuh pake ngileungeun saberes mayit dikubur ditinggalkeun undang deui taya batur sieun keun palalaur undang deui taya batur sieun keun palalaur
geus paciweung bencana datang ngeureyeun nu maksiat beuki macet nu ibadah beuki eueuh alam dunia beuki keung loba jalma nu malaweung nu doraka beuki anteng kana ibadah teu mayeng alam dunia beuki ruksak nu doraka pabalatak pamarentah geus teu mihak ka umat Islam geus nincak alam dunia geus pakewung ku bencana angin puyuh loba tangkal anu rubuh katut imagera runtuh alam dunia beuki ancur jalma-jalma geus lalacur silih hewaan jeung dulur poho kana alam kubur alam dunia beuki poek geus loba jalma nu pasek umat Islam silih ledek ka ulama wani ngadek alam dunia beuki angar loba jalma anu sasar kana takdir geus teu sadar maksiat dianggap wajar alam dunia geus teu caang loba beja anu mangmang ngabohong geus teu kapalang berita geus nyararimpang alam dunia moal anger pasti engke bakal ender gunung bakal alalungger manusia bakal lieur alam dunia geus teu angger loba jalma anu lieur ka pasantren beuki minder kana salat ngabalieur dunia teh geus nini jalma maksiat warani anu matak loba lini akhirna jadi tsunami ku dunia loba kabengbat mun roh kaburu sakarat moal ditarima tobat cilaka dunia akhirat masjid mah ngajararepet jamaahna ukur karpet ngisi kotak amal koret akhirna hirup samporet dunia geus tere kiamat awewe ngaku muslimat tapi tara nutup orang kade kaburu sakarat
geus tere kiamat hayu gancang geura tobat geura jauhan maksiat mebagya dunya akhirat Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ari aqaidul iman 50 keyakinan kanyaokeun singnyahan munaku jalma beriman nu 20 sifatna wajib aya di Allahna 20 nu muhalna nu jadi lalawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci terasna ditambah deui opat nu wajib dirusul opat nu muhal dirusul nu jaizna hiji ungkul jumlah salapan nu nyusul jadi 40 hiji tambah salapan berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman ayah belanggeng beda jeung kabeh nu anyar jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna hijina sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna ngadangu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu dadau jadi sadayana nu wajibna 20 adam hudus fana mumasalan lil hawadis itiyaj ta'adud ajzu wa karoha jahal maut somam yungkun kaunuhu ajizan karihan jahilan maitan asom ama abkam hanya ruksak serupa rejeng nu anyar butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun bilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapak
paksa bodoh maut torek lolongan. Pire bukti Allah anu apes anu kapaksa, anu bodoh maut torek lolong jeung pireuna. Wenang di Allah na midamel barang nu mungkin, taya anu wajib bidamel barang nu mungkin. Sidik amanah tabligh fatonah, kizib khianat kitmam bilada. Bener kapercaya ngadugikeun rejeng pinter, bohong cidera jeung nyumputkeun tur bodona. Wenang dirusulna sifat manusia biasa, kaya tuang leut angkat kulem sajabana. Nabi urang sarerea, Kangjeng Nabi anu mulya, Muhammad jenenganana, Arab Quraisy-nya bangsana. Ramana Gusti Abdullah, Ibuna Siti Aminah, dibabarkeun di Makkah, wengi Senin taun Gajah. Rabiul Awal bulana, tanggal ka-12na, April bulan Masehina, tanggal ka-20na. Hari bilangan tauna 500 cariosna, 70 panambihna, sareng sahiji punjulna. Siti Aminah misaur, waktos babarna kacatur, ninggal cahaya mani ngempur, di bumi hurung mancur. Parangina Kanjeng Nabi, jati kapinu ku puji, pintar tur gede kalami, sabarnya kasasami. Keropat tahun yusbana, dibersihan manahna, Nabi dibelah dadana, malaikat numelahna. Jibril kadua rencana, Mikail jenenganana, ngasihkeun kana manahna, ilmu hikmah sapinuhna. Tuluy dada Kangjeng Nabi, gancang dirapatkeun deui, sarta teu ngaraos nyari, dicap ku hotamin Nabi. Rama Nabi kacaturkeun, pupusna kacarioskeun, basa Nabi dibobotkeun, duak sasi kaunggulkeun. Kagenep taun yusbana, ditilar pupus ibuna, Nabi dirorok eyangna, Abdul Muthalib asmana. Kersana Rabbul Alamin, Kanjeng Nabi nu prihatin, yuswa dalatan kaum yakin, eyangna mulih ka batin. Sabada wafat eyangna, Nabi dirawat pamana, Abi Thalib kakasihna, saderek tegas ramana.